Tegalwaru. Nepangkeun nami abdi Juliana Piska, Nami abdi Nadiatul Hasanah. nami abdi Gita Rizky Pratuli, nami abdi Fitri Sumawati, Nami abdi Johan Ahmad Syafro. Nami abdi Loba Nabrana. Sekarang nami abdi Rijal Nopian Ramdhani. di dieu abdi sareng rerencangan sanes bade ngevlog salah sahiji kuliner nu aya di Pakalan, nyaeta Baso Moro Tuman. Ayana di Lembur Parlak, Kecamatan Pakalan. Ayeuna kumargi ieu cuacana gerimis, jadi hayu langsung wae urang ka tempatna. Pusat ngepung luhur jauh di awan. Nyetir ke Iya gerimis ieu. Iya, enak aja kabar. Langsung bae ayeuna bang saros-saros ka pemilik anu jadu ieu baso. Ya hapunten ya. Kumargi si tetehna kurang biasa bahasa Sunda ya. Langsung bae nya bang saros-saros. Oh jadi ketawa sendiri nih. Kita baso Moro Tuman. Baso Moro Tuman ini bukannya ya. Awalnya bukannya itu di depan, di bangunnya masih dari JFC. Itu dari tahun 2015, dari depan 2015 tuh 2 tahun. Ini dibangun udah hampir 3 tahun sih. Si teteh sendiri asal di mana? Asalnya dari Sunda. Makanya baksonya dibikin nama Moro Tuman. Moro itu artinya datang, Tuman itu biar itu ya, biar sering-sering datang ke sini ya, biar ketagihan. Sekali datang ketagihan. Menu-menuna oke saya naon bae. Menunya ada mie ayam, ada bakso hijau budel, ada bakso urat, ada aneka jus, sama gorengan. Pokoknya banyak deh di sini. Kalau sih mau nambahin inovasi lagi. Amin. Teman-teman, ayeuna biasa ngali berapa sih? Ya,
Bakso campur, bakso campur. Bakso udah campur. Nah, iya bakso iga buntel anu favoritna di Morotuman ieu. Dong sepian. Alhamdulillah tuh ini tapi kan bersih saking ku enakna saking ku raosna ieu bakso di Morotuman ieu. Digana favorit teh bakso iga buntel, dagingna seueur, baksoana enak, pokona mah hargana ge murahnya banget kayaknya di Lembur parla, payuner, pembensin anu acan encer. Raos bisa. orang wajib dan Wajib dipanggil aja. Hilang. nuhun tos ningali video timimiti nepikeun karek ieu kita bilang di like Twitternya like share subscribe like kalau sudah di like aduh like satu nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu bae video ti kelompok tilu. Mugia masih informasi kanggo rerencangan sadayana anu resep ka kuliner bakso. Nyaeta kebian kuliner bakso nu aya di Kecamatan Pangkalan nyaeta bakso Morotuman. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.